Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang alajeng kendai hanca deresan orang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qalifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah rabbal alamin. As-sifatu tasi'atu ari sifat nomor kasalapan al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Al-ilmu eta sifmu sifatun eta sifat lahu ta'ala ka Allah ta'ala. Azaliyatun anu bangsa ajali mawjudatun anu bangsa aya qaimatun anu tetep bidzatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Yan kasyipu narima kabuka lahu ka Gusti Allah bihaku itu sifat ilmu naon kulu maklumin sakabeh anu kapang atawa anu dikanyahokeun ayeuna tegasna perkara min sya'nihi tina tingkahna kulun aya lama uninga ayu lama yen dikanyahokeun ieu emak wahwa sareng ari emak teh kul wajibin eta tiap-tiap anu wajib wa kullu jaizin sareng tiap-tiap anu jaiz wa kullu mustahilin sareng tiap-tiap anu mustahil inkisyafan taman kalawan terbuka anu sampurna layah tamilu anu henteu pantes naon annaqidu lalawanan biwajhin kalawan jalan fakhoroja mangka kaluar bitami kulapad tam naon azannu sangkaan wasyaku sareng mangmang wal wahmu sareng waham fakulun mangka ari sakabehna mintil kala salasa tina itu anu tilu mustahilun eta mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala li annaha karana sayaktosna itu salasah teh layah sulu eta henteu hasil bihaku itu salasah naon al inkisyaf tam wa kharaja sareng kaluar bi qaulihi kudauhan musannif naon layah tamilu lapad layah tamilu henteu pantes naon annaqidu lalawanan at-taqlida kana taklid palaisa mangka henteu aya Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala teh muqalladan eta anu dituturkeun atawa anu diturut li ghairihi kuliana itu li ghairihi kulian Allah li anna taqlida karena sayaktosna taklid alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala teh muhalun eta anu mustahil falaisa mangkat lain sa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala teh muqallidan eta anu tuturut li ghairihi kalian Allah li anna taqlida karena sayaktosna taklid alaihi ka Gusti Allah teh muhalun eta mustahil li annahu karena sayaktosna taklid teh yakbalu eta narima Allah annaqidu kana lalawanan bitashkikin ku mangmang bitashkiki musakkikin ku mangmang na anu mangmang falayah sulu mangka henteu hasil bika Gusti Allah naon al inkisyafu tam inkisyaf tam walahu sareng eta tetep itu pikeun sifat ilmu ta'alluqu tanjizin qadimin ari ta'alluq tanjiji qadim bahwa sareng ari itu ta'alluq tanjiji qadim teh al inkisyaful wajibati eta kabukana pirang-pirang anu wajib wal mustahilati sareng pirang-pirang anu mustahil wal jaizati sareng pirang-pirang anu jaiz lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fal wajibatu mangka ari anu wajib kadatihi eta saperti datna Gusti Allah wa sifatihi sareng pirang-pirang sifatna Allah wa makna ta'alluqihi sareng ari makna ta'alluqna sifat ilmu bidzatihi kana zatna Gusti Allah wa sifatihi sareng kana pirang-pirang sifatna Allah annahu eta sayaktosna Allah ya'lamu eta uninga Allah annaha kana sayaktosna sifat qadimatun eta anu qadim wajibatul wujudi anu wajib ayana layat ro'u anu henteu datang alaiha kana itu sifat naon al adamu sifat eueuh wa anna zatahu sareng sayaktosna zatna Allah laisat eta lain itu zat teh bimakanin eta dina hiji tempat wala yamurru sareng teu ngalewat alaiha kana itu dat naon zamanun waktu wa ya'lamu sareng uninga Allah anna qudratahu kana sayaktosna qudratna Allah
ammatu tasarrufi eta anu umum tasarruf wa makna ta'alluqi ilmihi ta'ala sareng ari makna ta'alluq ilmuna Allah ta'ala bil mustahilati kana pirang-pirang anu mustahil annahu eta sayaktosna Allah ya'lamu eta uninga Allah annal mustahila kana sayaktosna anu mustahil teh syariki saperti anu ngarejengan la yata'ata eta henteu gampang naon wujuduhu ayana itu syarik liannahu karena sayaktosna syarik la wujida eta lamun diayaan la tarot taba tang tu hasil alaihi ka itu syarik naon pasadun karuksakan naon pasadun adimun karuksakan anu gede laukana fihi ma'alihatun illallahu la pasadata laukana lamun aya fihi ma di itu sama wal ard naon saha alihatun pangeran illallahu kecuali Gusti Allah la pasadata tang tu bakal ruksak itu samawat wal ard wa makna ta'alluqi ilmihi sareng ari makna ta'alluq ilmun Allah bil jaizati kana pirang-pirang anu jaiz annahu eta sayaktosna Allah ya'lamu eta uninga Allah makana perkara yujadu anu bakal diayakeun ma min hatina itu jaizat wala wa ma sareng kana perkara la yujadu anu moal dipanggihan ieu ma wa lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anak ilmahu kana sayaktosna ilmuna Allah taala ya'lamu eta uninga Allah bihi kalawan ilmu al kulliyati kana pirang-pirang anu global anu umum wal juz'iyati sareng kana pirang-pirang anu juz'an bagian paya'lamu mangka uninga Allah bima kana perkara fil ardi di jero bumi min jibalin nyatana pirang-pirang gunung wa asjarin sareng pirang-pirang tangkal wa nabatin sareng pirang-pirang jajadian wa ya'lamu sareng uninga Allah kana kampil ardi kana sababaraha jumlah di jero bumi min namlatin tina nyatana naon nambah teh sirem warom latin sareng keusik wasajaratin sareng tangkal warokotin sareng daun wa ya'lamu sareng uninga Allah makana perkara pisama inu aya di langit kazalika eta nya kitu deui waman sareng ari jalma nafa anu nganapikeun ieu man ilmuhu ta'ala kana ilmuna Allah bil juz'iyati kana pirang-pirang juz bahwa mangkari itu man teh kafirun eta kafir wa ilmuhu ta'ala sareng ari ilmuna Allah ta'ala teh ya'lamu eta uninga Allah bihi ku itu ilmu al asya kana pirang-pirang perkara qabla wujudiha samemeh ayana itu asya wa ba'da wujudiha sareng sabada ayana asya fal ibu mangka ari anu gaib kal hadiri eta saperti anu hadir pihak ta'ala di hakna Allah ta'ala wala takhfa sareng henteu samar alaihi ka Gusti Allah non khafiyatun anu samar wala yuqalu sareng henteu dicarioskeun fiil wala yuqalu sareng henteu dicarioskeun fiil ilmihi ta'ala dina ilmun Allah ta'ala non kasbiyun ilmu kasab wala badihiyun sareng ilmu badihi atawa ilmu laduni wala nadoriyun sareng ilmu nadori wala doririyun sareng henteu ilmu nadori li anna zalika karena sayaktosna itu anu kabeh teh yastalzimu eta ngamistikeun itu kulun sabaqal jahli kana kabiheulaan ku bodo wallahu sareng ari Gusti Allah taala maha luhur Allah munazzahun eta anu bersih anhu tina itu anu kabeh sakitu heula wallahu a'lam bissawab.